Kan kieu ye, lamun urang ngadahar dahar nu haram, otomatis kan salat urang teh moal ditarima eta teh. Cek sapalih keterangan kan nepi ka 40 poe tah ngahaja-haja. Kumaha lamun teu kahaja? Lamun teu kahaja heg katuang aya barang nu haram. Dina min husaniyah halaman 8 aya kieu tanbihun. Yajibu alaman akala syai'an summa wajada ba'dahu alamatun min alamatil haram. Wajib ka setiap jalma di mana eta si jalma teh ngadahar hiji sesuatu dahareun. Summa wajada tuluy manggih dina saenggeus daharna teh aya ciri min alamatil haram bahwa dahareun eta teh haram. Kumaha tingkah urang? Aya huda pil qoi, wajib eta jalma teh kudu ngutahkeun eta dahareun. Bakat ku ulah-ulahna urang teh barang dahar nu haram. Bakat ku ulah-ulahna ya. Tapi in amkanahu lamun sekira-kirana ayeuna memungkinkan keur pikeun dikaluarkeun. Kumaha lamun teu mungkin da geus ka jero ka dieu kudu dikorowe kitu. Wa ila akhoda fit taubati wal istighfari. Lamun teu bisa diutahkeun buru-buru urang tobat ka Allah jeung menta panghampura ka Allah. Eta kudu aya bentuk rasa hanyaka urang barang dahar eta. Ulah kagok keuna-keuna lah ngeunah kagok tulikeun be engke istighfar ulah kitu. Takadenya mudah-mudahan urang sadayana ditebihkeun tina tuangeun anu haram supaya ibadah urang tetep bisa istiqomah ka Allah kalayan ngalap ridona Allah.